Sama kapoci nada suci kuring dek diajar ngidung nyang idung cerita pantun nyang idung cerita pantun ngahudang cerita anu baheula nyukruk laku nu rahayu mapai lampah dulur tujuh ngabanu kadalapan keur di sorang balina terus bisinan terus bisinan naraja ngalah separiat naraja ngalah dapuku miluring tutul ngemat papatan carita dimana picaritan dimana pipasinian astalna dikahyangan di tandean cupu manik atra gina di wadan kumanapun di wadan kumanapun di tandan di jalan gede di tunglaku nu ngaliwat dipukau lewat penurutan pael munuk nu terang wijaksana kunuran sage diagam dibuka pating haliar ngumunut dilalakonkeun sang jana kalisang tani ibu lokot pulangkeun dimulangkeun kanu ugut kanu ngawitan ka Allah subhanahu wa ta'ala pamicun sadabarya cunia manik namaning menyan kukus haji jaya nampi asup karaga pohati kasteng yang cukup sim abdi inada pamicun astagfirullahaladzim 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 kukus kilana kamang kaluar kastang rumuhun kaputap tanging yang bayu kasunan rama karama rasa cahya langang nulangang tekena robah kahanap kasang nugraha kasunan ibu ka ibu rasa cahya langang tekena robah isim abdi sejak pamicun nyuhunkeun sumping sarina nun kendong kaprosna dipungun kelukat cari kata lima kasayang dewaan tanurga nurga tugal badan tukuluan siku irat tadamati bakaya pamicun magung ka Allah subhanahu wa ta'ala jamar kanu diutus sadaya kanu kagungan winu 4 tahun 8 bulan 12 pet 725 agungna ka Allah ta'ala jamar kanu diutus sadayana rehna bade pamicu atumun berem bakaling lemah atuh putih bakaling langit belag bumi kalawan langit belag manusia kalawan setan ku kersana Allah Ta'ala
Atus manis ada pamicu kanu aya di palih kidul paliat nyaratu kidul 17 paturunan ngambah kabuana larangan taat kala zaman perang jajahan basena menang wangsitan tirama nada agungnya paralun nada jemaraha pun tenang atuh lamun paliat calatu kaler cadut 7 paturunan ngambah kabuana larangan tatkala zaman perang jajahan bacana menang wangsitan tinu jadi ibu atuh nada agung ya paralun nada jamar di hampun tenang mun palias penyaratu wetan atuh dagung ya paralun besing na menawang si tanti teteh bencenang lepuk langaruan na rempak larangan dagung ya paralun nada jamar di hampurana atuh lamun palias nyaratu kulang basina ngarempak larangan inu jan tetena dagungnya paralun nada jamar di hampurana aturan abdi sejak kawakilan kanu pupuh kagungan lemur ya sanes borem bakaling langit boleh para ketimbun atuh teh lapoge kapala putra Kangjeng Nabi Hidir Kangjeng Nabi Sulaiman rena ku Allah parantos dimutlakeun tiasa naklukeun jeung setan sareng siluman anu aya di darat jeung di cai besing aya guna gawe anu teu kagawean nu karumpak nu kadupak nu kaeak nu kaidak nu kakoer nu katoker utingkah laku ku padamelan utami kubasa rejeng basina tik pelik cangkulin cara putih anu datang nati hilir atuh sang gulung putih anu datang nati girang sang rutu jaluk putih ngaran nulun sama Raden Imun Hidayatullah anu aya di lembur katelana nyetap lemah Bunisari Karaden sangkala onyong anu dipalikalar di sirah cai atuh paminten kalayan asmana palaku lawardi sadayana hapunten bising aya guna gawe anu teu kagawean sang ratu bang kolear anu aya di dahan kayu sang ratu kadang lu ngelarang nu aya di tangkal kayu atuh sang ratu cungelik putih nu aya di pucuk kayu sang ratu remet batang nu aya di akar kayu pilih mah karumpak puh kadupat rumaos
sadayana molotot panon haureun di batas ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh pilih bae aya guna anu teu gawean anu teu kagawean. Sajampun nya paralun nada jemar di hampurana. Lemah putih dituku kejati sina raja pamuna. Pamuna sajagat kabeh di gunung Tawiji. Kaping 2 di gunung Wesungging, kaping 3 di gunung Patahunan, atuh kaping 4 di gunung Canga, kaping 5 di gunung Jati anu di Cirebon. Kaping 6 waliwang iki kalimaut istan palias. Besing teh kaurunkeun ke tangtung kasirnakeun ku badan. Atuh sumangga kasadaya para ahli karuhun tikawit zaman kapungkur anu nyuburkeun nya di negara daya sanes nyaeta negara Mandursari atanapi Kunisari. Ari buni teh pedahna teh katinggal ku tetangkalan ari carina daya sanes angin rasa nu kasari ti kapungkurna. Atuh bilih bae teh kaurunkeun ku tangtung teu kasienakeun ku salira ti sadayana pamugia aya dina rahmat kabarokahan. Intina nu kagungan ya maksad sejang malannya lemah cikahuripan anu parantos tik mutlakeun ku Allah. Atuh satungkep nindani satangkarak ning jagat angin sadaya kagungan nu maha Rahman Rahim. Atuh pamicun kapara sadayana walau bidilih bae aya dina kakirangan sareng kalangkunganana hampura anu diteda. Nyalinu ngabdi ka Gusti tina panggoda setan
ngagoda ngarancana di mana bayana di dunia jangan di akhirat estuni ngama daya Allah diserangan aku bismillah apalagi pang jadi rasa apalagi mah mepene hati malah hati-hati muka kena tinu suci ngebrak cahaya nakal awar nama gada jeng aman disarangan aku alhamdulillah panundungan nafsu takabur panundalam panusasar nu ngawujud dadina kalbu nu ngawujud dina kalbu pasolengkah dina mana nu pajejal jajalna nu goreng cahaya putusna kalbu janji mualan calinci udaratina tali gada ante aya nu disemamung Gusti Nu Maha Tunggal Muhammad utusan nyari dong abdi ka Gusti tina panggodana setan nu ngagoda dangarencana di mana bayana di dunia jangan di akhirat esetuning talalang atuh sumangga urang carioskeun anu ngaheyeuk daya ngolah nagara di ieu nagara Bunisari atuh patanina sarugi mangki padagang bererat beunghar pagawe samiran cage dapugu di kampung makmur atuh ditinggal paratan ini sarugi mukti padagang bererat beunghar Arya nagara ditinggal dina petana atuh geuningan dengdekna ti palih kalet cokorna kapalikuan sangam sepuh kapungkur paling hebat di negara
Tinggarana negara Garuda ngupuk. Atuh melongpong jalan ka Gedong lupa tuh jalan ke sana. Ngayak jalan ke Pasawanana. Iya di negara. Atuh lamun ngariung matang ka kawungna termejana turun carulukan. Lamun ngajajar tangka kalapa anu keur mejana ligar Manggaran. Mun mere tangka jamena anu keur mejana serengkek awewean. Ingon-ingon ekek sadane. Loba hayam seueur soang. Loba sapi, loba muning. Kawung turun carulukan ka Ligar Manggaran. Sapi muning roy di kebon. Hari anu ngayek negara di negara anu ngembarkan jadi negara daya sanes. Nyata Mas Sandi sekarang siapa kanca anu mudah-mudahan segala rupit identitas Tuhan aya dina ijabah ti Allah Subhanahu wa taala. Punten berat abot tegang miknya abot cuma bergeg ini cuinya yang lidah di pakanan keningan aku caladi kumakuring keningan di akhirat babanon mah babanon duit tiang Ikaracak kene ada ninggang batu lawan dah jadi lego masyarakat mah
masyarakat hayu bersatu perjuangan daulah kago Jawa Tengah Pak Ustad di Jawa Wetan batas nama Kalisarayu iring binga Pautan keselamatan pamugima sadaya mulus rahayu Jangan manut Singasari Parna nama wetaneun malam rukun hirup geningan danu babari rukun hirup nu babari ciri ayunkeun kahayang Lak cikur pangarsa dasi sikiot Sugan bae kahujanan Daek syukur geningan tante sawion Data dige abdi mah sok susugana lisan anjeun yana pun tangkal puspa moal paha kemang nu jadi saksi najan layu karari murag regang asyik kuri telah asku datang mangsa bulan antep nyaksiat kurang luar Malaya teka bawa lamunan tetep anjeun miruk jajantung namun awang mata garing alang layu daun kita garing murak regangna tetep deui kabawa ku angin tresna ijab bentang kecinyan kurang doa daun pupa ku jadi saksi lupa
balur udara lihana ketesadar daun mah kenangan api kokak kebetulan kuningan ketika kajilik nanti pangcarikat kau jengkal mapai mumunggah satria mah kini ngalalana jaga dapugu lelekilang ini mipir batil mapai kini tanawangan tanaman kuning hati pada sumangan katil dina nilem siam kapuna dina nyuang siam meleweng sabaleweng kaparel iker mangga orang sampun deui tegesna mah kaula dongkapkan kawasa mangga saurna biro mangga saurna pimuha sumping ku kersana nabi dongkap kersana kawasa tersemung kalawang syawarga rahmatullah di payunan Allah sumur di sisi kula di pagar ku tetap namesa obaradoma papanapa dulu karudat hati ucing sadar gola icanak mah keningan kacawalaga ing sahama keningan anu rek bela
nyanggakeun mah nyanggakeun jiwa jeung raga berani menjan balik keningan dipikati tamat kaca ayeuna dangarukir lumayan meser sana meser cenah digawingkeun meser canil keningan dakirang peueuh tamakasya kening keur ngarupingkeun lumayan mah lumayan bari ngaleun wayang kemah wayang teh piaku wae wayang muta jadi bajuan oyong teh mah geningan piraku oyong oyong anu dasar tujuan jane manat singot cari para nama kalian malang rukun hiruk babari ciri ayun ken kahoyong ciri ayun ken kahoyong kahuma goan kata udara dihandap mak keningan opeti guli umur mah umur abdi kapara kaperet mah keningan nepi kagak
Soak tuh kadumik soak. Lagu sok.